Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. A'dharus sholati ari pirang-pirang panguduran salat. Isnani eta aya dua. An-naumu tegasna kahiji sare, wan nisyanu jeung poho. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat. Samaniyatun eta aya 8. Taharatul hadasaini tegasna kahiji suci hadas 2. Wa taharatu jeung suci ani najasati tina najis fi thawbi dina pakaian wal badani jeung awak wal makani jeung tempat. Wa satrul aurati jeung nutupan aurat. Wastiqbalul qiblati jeung yang hareup kiblat. Wa dukhulul waqti jeung asupna waktu. Wal ilmu jeung nyaho bi fardiyatiha kana kaparduanana salat. Wa alla ya'taqida jeung yen teu nekadkeun si jalma fardon kana fardu min furudiha tina pirang-pirang kaparduanana salat. Sunnatan kana sunnah. Wajtinabul mubtilati jeung ngajauhan pirang-pirang anu ngabatalkeun. Al ahdasu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2. Asgharu tegasna kahiji hadas leutik wa akbaru jeung hadas gede. Fal asgharu mangka ari hadas leutik ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun itu ma al ghusla kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta ya 4. Auratul rajuli tegasna kahiji auratna lalaki mutlaqun kalawan mutlak. Wal ammati jeung amat fi sholati dina salat ma eta perkara baina surati anu tetep itu emma di antara bujang wa rukbati jeung tuur. Wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe merdeka fi sholati dina salat jami'u badaniha eta sakabe awakna itu hurrah. Ma tegasna perkara siwal wajihi anu salianti wajah wal kaffaini jeung 2 dampal tampar. Wa auratul hurrati jeung ari auratna awewe merdeka wal amati jeung amat indal ajanibi disandingkeun pirang-pirang deungeun-deungeun jami'ul badani eta sakabe awak. Wa inda maharimihima jeung disandingkeun pirang-pirang mahramna hurrah jeung amat wan nisa'i jeung pirang-pirang awewe ma eta perkara baina surati anu tetep itu emma di antara bujang wa rukbati jeung tuur. Mas